Cobiannya Mang Arya. Ya mangga cobi ya kurang kaul deui dengan Akang Yudi daripada ngalamun. Sok atuh diajar. Ya. Kurang mau amis kan. Ya siap di kopi lah tuh. Ya santuy heula kan. Saya aya we kopi teh. Sabar ya kehidupan. Heeh. Dinikmati, disyukuri. Iya benar gitu. Nah, sula. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Oh, mangga. Mantap wih damel. Kopi gudai. Heeh. Hideung. Mana abi calik kita? Oh, mangga sok. Tah, itu caliknya. Nyawang sangat tukang. Oh, iya. Satu kopi. Ya, saya. Rokona watang gitu mengarik. Ih, oh, aya rokok mah Ya, kalem. ini rambut ya biasa kami kan. Tadi pun kita lamar. Oh, mangga. Rambut nih. Nah, ini asli Sunda di Bengket tuh. Sunda teh susun kan ada. Itu Kan ada nyusun di ada. siap. Iya, pembahasan kayaknya. Ngopi atau? Ya ngopi. Aku lakukan heula nah. Asli Sunda ya. Alah mantap. Ya moh ya cenah hoyong ngamumule budaya Sunda ya. Mulai ngopi. Orang Sunda ngopi ka resepna. Ngopi. Tutorial belajar taring alat tradisional Sunda. Dah para wardi urang teh kudu ngamumule budaya Sunda. Ulah dugikeun ka pareum. Jadi kebudayaan Sunda harus tegak tuh. Tinggal para wargi. Di step. Ini mah buka ikat, ya. Bola. Mantap mainnya.
para wargi kaul heula sareng akang saya teh. Yudi. Oh, Akang Yudi tuh. Dia nggak mau mulai budaya Sunda dengan eta alat musik namanya teh taring. Jadi taring tarining gitu. Taring. Sanes taring. Punten Mas. Lepat eta gitu. Jadi tarining. Samemeh aya suling teh tarining heula nya Kang. Pamit lepat gitu. Ya, pamiti lepat teh punten bilih lepat. Ngarokok deui. Ngerokok deh. Akang ge asli Garut asli mah. Kelahiran mah di Garut. Oh, tiga Ageng di Bandung. Nah, tetap bae hati letih orang Garut. Ya. Kelahiran. Dideangkeun heula pawargi dina seuneu Dina soranna jadi gagibug. yang ngagibeg dina lamun teu dideangkeun heula kana seuneu tuh. Jadi soran teh ngameh nyaring gitu. Atos cekap bisi tutung kena nah. Bilih anu bade nu pesen ya ka dieu we biasa di Bandung teh Cimindi nya Kang. Ya bilih anu bade pesen bilih minat kena alat tradisional. Ya musiknya alat tarining pilih minat gitu. Iya ngadamelan ongkoh gitu. Jadi sampingan di luar pekerjaan. Cobaannya Mang Arya? Ya mangga cobi ya urang kaul deui dengan Akang Yudi. Daripada ngalamun kok atuh diajar ya halauan mah. musik naon bete Kang? Karinding. Henteu bieu laguna Campur eta tutunggulan campuran. Eta jadi Campur. Tadi lagu Tongeret kolaborasi di collabkeun. Lah pokoknya mah enak. Ada itu lagi nya. Iya tuh di tabeulieun nonton. Iya. Eta mah karto Sareng Kang Firman ya nuju belajar ya. Nuju diajar sareng Kang Firman dia. Karto mah di kieu. Tuh belajar. Karto Karining Toel. Karining Toel karto. Tuh. Sok pecak boleh dipecak. Ka payun mangga, bari ka tukang mangga Noel. Siga adek ngaheos tapi teu biji eta teh hawa teh kitu. Siga. Jadi disadanya. Syukuran Syukuran ya mah kudu syukuran ya mah. Tuh, ini belajar. Enteng karto mah
mun karinding mah ada susah soalnya ieu mah kan ai karinding mah di ieu sebutna teh di tabeuh tuh di takol atau bujurna takol ai kata mah di toel. Jadi Tah. gampang kanggo belajar mah. Nuju diajar Ya tuh Karto. anjing orang sanak celempungna di bumi. tuh celempung aja nah Celempung teh kenang awi. kenang Jadi awi. papasangan karinding teh sareng celempung. Gitu. Dan peralatan di bumi da menuju amal. Nya Dan sok sanak kali karinding mah da dirinya asa hiburan. hari eta mau istirahatnya kalian jenuh kita mah ngalamun. nya daripada ngalamun kemana meni ini nggak musik. Jadi orang teh orang memulai dari daya Sunda sampai ke punah. Nya dah aku zaman nama sesah nggak mau mulai budaya Sunda teh. Namun teu urang rek usaha deui Nya dimulai. jadi ngenalkeun alat musik anak incu urang. Sadar saya gitu. Nah, gitu. Luar biasa saya Ada sapi diajar Iya. biasa mantap. nya Saking ku resep gitu. nya dah kena musik mah diajar deui. Tadi sada gini kan. Lagi sadar. Arang Kan tabeuh teh ieu na tah. Cara nabeuh kade ulah dikitukeun mun dikitukeun bisa potong. potong. Ieu na tah ada ieu. Makan kumaha we nakal kenang Tapi yang perasaan ini jeung hate gitu. ku hate. Pami kuncina teh, kuncina naon wae? Ieu teh na disebutna teh pirigana teh O U E Oh, u e. O U E. Oh, oh, u e. Oh, u o, oh, u e. Libatkeun O. Jadi belajar karinding mah nu penting mah ulatna, Nya. ulet. Sok, oh, u e gitu we dina eta teh. Hawa tuh. Udah O teh kada aya dua, kada aya ehoan. Oh, ya eho. Nah, Oh, jadi kayak gitu teh bakal lancar insyaallah. ya insyaallah pami tekad bulat diajar. Insyaallah pasti. Anak-anak aku Iya, dah. bisa. Lami untuk lami. Karena dicokok itu Iya. karena dicabel. Gitu, biar. Mau ngopi heula atuh ya. Oh, nyauta kopi ya Karinding. hari ini. Entong ajaran. Tah eta bisi. Oke, bisi resep mah di dia isuk bawa celempung yang hiburan di dia. Oh iya. Siap. Celempung di. Kudu dinten Sabtu kayak eta namanya. Masih kene di dia Sabtu. Insyaallah di dia. Tah dinten Sabtu cana gitu.
Kaipan panjang waktunya itu jam 4. Di Pareng. Ya. Kopi nanti saya pun. Oh, Bila siap. pada ui. Mangga lajeng. Maghrib. Lajeng. Nah, sahabat-sahabatku, terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ulang adanya. Mang, punten nah waktu di eta di nya. Ya, siap Mang. Ya, hati-hati di jalan Mang.